Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Siluman Bajul sorongsong ngakibegeun badana. Kajadian saterusna jirim Bajul sorongsong sanin rupa jadi jirim manusia dina wanda jawara wanita masih kenongora. Leungeun kencana nyekelan keris sedengkeun leungeun anu katuh nyekelan gobang. Jirim jawara wanita jelmaan siluman Bajul sorongsong harita musyrikeun paneutepna ka Kiragabaya baitus nyarita. Sorana robah je sora awewe ngora ngimbang jeung kayaan dina wujud bangsaring manusia. Ragabaya, geus waktuna ayeuna kuring ngalakukeun tindakan ka Sinang Bule. Jadi andika ayeuna bisa pura-pura siga anu keur sare. Ayeuna kukuring Sinang Bule anu keur sare ngalong bakal dihudangkeun. Kiragabaya geus toloba carita, gancang harita ngagoler deui di tempatna anu tadi. Sedengkeun jawara wanita jelmaan siluman Bajul sorongsong harita leumpang ngadeuketan ka lebah tempat Sinang Bule anu keur sare ngalong dina luhur tatangkalan. Atuh sukuna dikaitkeun kaladahan tatangkalan sedengkeun sirahna aya di handap. Jawara wanita jelmaan siluman Bajul sorongsong harita tanggah ka luhur ningali ka lebah Nang Bule anu keur sare ngalong bangun anu tibra. Jawara wanita jelmaan siluman Bajul sorongsong harita nyabut jukut saterusna eta jukut waktu digerakkeun ku leungeun katuhuna jadi ngabresat rek ngarah kana lebah beuheungna Nang Bule. Syut besar jukut anu ngabalesat tina jarak sajengkal deui keuna nembus kana beuheungna Nang Bule harita. Ditewa ku leungeun katuh Nang Bule dina kayaan bari peureum siga nu masih keneh keur sare. Saterusna Nang Bule ngalayang turun ka handap. Kalayang pelok Nang Bule napak kana lemah teu dimulkeun sora. Nang Bule dina kayan masih keneh peureum harita ngagerakeun dengan katuhuna anu nyekelan cukut anu rek nembus kana beuheungna teh. Syut besar jukut teh ngablesat muru ka lebah tangtungan badan jawara wanita jelmaan siluman Bajul sorongsong. Jukut anu ngablesat disabat ku gobang dina leungeun katuhuna si jawara wanita. Super sartang bantrokan jukut jeung gobang nimulkeun sora anu ngabelentrang. Jawara wanita jelmaan siluman Bajul sorongsong harita musyrikeun paneutepna ka Nang Bule baitus nyarita di barujeng seuri. Andika ulah kaget Nang Bule. Kuring Nyai Pramani dayang hayang ka dieu ngahaja ngahudangkeun Andika anu geus sare ngalong. Sabab kula aya kapentingan ka diri Andika Kang Bule. Lain meletet kitu perhatikan diri kula ya.
Nang bule bentak bari paluna rucang riceng merhatikeun ka Nyai Pramanik betus nyarita. Nah badi aya kepentingan neon gitu anjeun teh Nyai Pramanik. Nah teu tiasa mun enjing deui. Apanan lainna mah waktosna kulam sanes. Kula salaku jawara wanita anu geus boga ngaran di dunya kajawaraan mangsa boga masalah geus teu bisa diisukeun deui nang bule. Kuring memang keur neneangan Andika nang bule. Kabenaran ngaliwat kalebah dieu ningali Andika anu keur sare ngalong langsung kuring ngahudangkeun Andika anu keur sare tibra. Nah badi aya kepentingan naon kitu Nyai Pramanik teh. Kuring rek minta mustika tirta talaga warna nu dibawa ku Andika nang bule. Eta mustika kudu kapimilih ku kuring sabab kuring ngabutuhkeun eta mustika. Jadi dibikeun secara suka rela syukur, mun teu dibikeun wayahna ku kuring bakal dipentas secara paksa. Oh. Rupina ngeunaan mustika mah abdi ge memang peryogi Nyai Pramanik. Upami bade maksa ngalebut ya ku abdi tangtos bakal dipertahankeun. Demi mertahankeun eta mustika abdi bakal naruhkeun nyawa aslina abdi mata keulaanan. Da abdi ge penuh perjuangan ieu teh mibanda ieu teh. Nang boleh harita nyelang ngaret ka tempatna Kilagabaya anu kahudangkeun tina sarena. Harita ngoneal hudang terus cengkat nangtung. Barang ningali kelebah nang bule anu keur adu hareupan jeung Nyai Pramanik, harita Kilagabaya ngaculat uncat saterusna nangtung di gigeureun nang bule betus nyarita. Kula keur sare tibra jeli kaganggu saha eta wewe teh nang? Jenengan teh Nyai Keramik Nyai Keramik Nyai Pramuka Nyai Pramuka Pramanik nurutkeun pangakuan mah jawara wanita anu tos boga ngaran sauna di dunya kajawaraan mah. Kapentinganna mah nyata bade nyuhunkeun mustika tirta talaga warna. Mun teu dipasikeun bakal direbut secara paksa cenah ki. Kilagabaya musirkeun panetepna ka Nyai Pramanik batus carita. Nyai Pramanik, si laing tong coba-coba nyieun masalah jeung dulu dewek nang bule. Dewek Kilagabaya minangka dulur nang bule jelas bakal ngabela. Sawae anu nyieun masalah ka nang bule, sarua jeung nyieun masalah ka dewek. Si laing lancang make jeung rek rebut secara paksa mustika sagarupa Nyai Pramanik. Andika teu kudu pipiliweun kana masalah kuring jeung nang bule. Jadi Andika leuwih hade mundur ke Kilagabaya. Teu bisa kitu. Teu bisa kitu. Si laing sangeunahna paparentah ka dewek nitah mundur sagarupa. Dewek jelas bakal pipiluan kana ieu urusan. Dewek memang sakuduna ngabela anu jadi dulur. Si laing montong ngatur ka dewek Pramanik, malah si laing gagabah waliin masalah kanang bule. Teu kanang bule teh incuna si rawing. Incuna si rawing? Kabayaran atuh mun kitu mah. Kuring geus lila hayang malas ka nyeli ka si rawing. Boga dulu je jalema tanpa daksa gara-gara dicacadan ku si rawing. Ngan hanya ka wawalak si rawingna geus unur ti dunya kajawaraan. Rek balitungan malas ka nyeli teh. Geus eueuh mangkelukna geus unur ti dunya kajawaraan. Mun si rawing ayeuna aya di dieu diwajah ku kuring nampuyak ka si rawing teh. Saukur ngahlinan alam dunya aya oge kangaranan taru ngalawanan si Pramanik
bakal sujud jeung nyembah minta ampun sabab seni podaran hasok cenah ka dieu aki maneh cenah boleh ningali sikap jeung ngadenge caritaan Nyai Pramanik anu ngahina jeung nganggap enteng kanu jadi akina harita nang boleh jadi kasinggung keluar weh karakter aki buana ireng sikap jeung caritana jadi kasar neuteuf seukeut ka Nyai Pramanik harita nang boleh terus cerita ngabacota montong padu calangap maneh teh sia patromak kurang ajar blog sangeunahna wae sia ngahina jeung nganggap enteng ka aing eta teh aki aing sia anjir hoyang balitungan males kanyerima montong wakajeng aki aing sok blog jeung aing heula satarungna pertama dibebekeun ku aing sia tah sungguh teh kurang ajar sia Tiragabaya siga anu nya we harita milu nyambungan caritaan ditujukeun ka Nyai Pramanik. Si laing memang kurang ajar Pramanik. Wani ngahina ka akina nang boleh sagarupa eta sarua masih kene kaasup do dewek deuleu sia Sirawing teh. Dewek moal make kudu sentar tarung layanan si laing. Sok sanajan jawara wanita geus boga ngaran di dunia kajawaraan jeung dewek sataruna Pramanik. Aing teu boga masalah jeung maneh sia Ragabaya. Masalah aing mah jeung Sinang Bule. Tapi mun maneh rek kabela Sinang Bule, mangka maneh montong kadohong. Mun bakal binasa ku dengan aing. Dewek warek rempan ku aja Pramanik. Demi ngabela nang pule anu jadi dulur najan kudu ajal binasa ke dewek terjadi masalah nang bule ngaret kaki Ragabaya betus nyarita ngeuskeun wae teu kudu milu tarung sagarupa kilah geus aki mah cicing aja lah eta mangkuluk anu ngaran si Patromak teh ku aing diwarahna tah mending keneh mundur we ki Ragabaya mah cicing ki lah sabab si Pramanik urusanna memang jeung aing ki. Jadi kitu mah teu naon kula rek punur we, tapi kade hati-hati nang. Urang ulah nganggap enteng kalau jadi lawan. Kula mundur nang. Ki Ragabaya ngajerat bulu ka tempat anu rada anggang. Sedengkeun Nyai Pramanik jamaah siluman Bajo Sarongsong harita langsung ngawangun pasangan bari nyarita ditujukeun ka Nang Bule. Maneh demi merhatahankeun musti karek narokeun nyawa Nang Bule. Ngandung hati maneh kudu dibinasakeun heula mun kitu mah. Kakarek musti bisa jadi milik aing. Kitu jadi maneh kudu modalan heula aing sapatromak. Kakarek musika bisa digubug ku maneh anjir sangeunahna wae sia mika hayang teh anjir. Dibledag ku aing sia, rampak dada teh sia. Lebah modalna aing moal gampang itu wae anjir. Sabab aing lain tatangkalan di tarajang saukur cicing. Rancamanik sia. Geus pasti aing mah bisa ngalawan atawa ngabela diri. Jadi sanajan maneh ngagunakeun dua senjata keris jeung gobang keur aing mah lain mangrupa ancaman sia Arcamanik. Ulang ajar makin jebutkeun aing ngaran dirubah jadi Arcamanik. Maneh kudu nyaho lang boleh. Keris jeung gobang nu digunakeun ku aing lain senjata sambarangan. Ieu dua senjata ngandung kekuatan kasakten. Engke ku maneh bakal karasa kumaha kekuatan ieu dua senjata anu digunakeun ku aing Nang Bule. Sabodot teuing aing mah teu urusan anjir. Kumaha maneh we eta mah anjir. Anu jelas aing mah rek ngagunakeun senjata naon wae oge pek wae. Ari begug mah ngagunakeunana. Keur aing mah eueuh kakuatan kasaktenan sagarupa sia Arcamanik. Sakumaha hebatna senjata tetep we kudu digerakeun ngagunakeun kokod.
nu mata geus teu loba bacot jeung aing mah anjir resep aing mah lah jebrol-jebrol jeung aing mah bila perlu aing podaran begug mah anjir maneh anu nyeun kalibutan maneh anu kudu maju narajang jeung wanita belegog urang anyar maneh memang kudu diwarah dina beuting ieu nang bule sok ari begug mah aing warah aing geus mah diampun rasakeun sareng bule hiya Nyai Pramanik maju narajang bari matakeun senjata keris jeung gobangna ngarah kana anggota badan lawan. Pikeun ngimbangan panarajang lawan harita nang boleh ngagunakeun ilmu pangenteng badana. Cirim nang boleh cocorelatan di antara panarajang dua senjata lawan. Sokyuk cerat pros. Panarajang Nyai Pramanik ukur kena ka tempat kosong sabab nang boleh geus pindah tempat. Nyai Pramanik jadi penasaran harita ngajorat deui maju narajang. Nang boleh ngajoret ka tukangan badan lawan. Sokyuk telat plos. Panarajang lawan teu kena kana sasaran. Sedengkeun nang boleh geus aya di tukangan badan lawan. Samemeh hujai lawan ngabalikeun badana harita nang boleh geus leuwih ti heula nibankeun panarajang leungeun katuhuna ngahantem kana tongong lawan. Sat kieu jeblok keus. Aing gabelangan goblok. Nyai saukur ngagero kaget. Ngagero nahankan nyeri. Sakumaha ilaharna anu katibanan ku panarajang nuju lawan. Nyai Pramanik kambalikeun badanna ka tukang. Sedengkeun nang boleh ngagajeng luncat ka tukang rada kageteun oge sabab panarajang bangun nu aya nu taya pangaruh naon-naon pikeun nu jadi lawan. Nyai Pramanik musirkeun paneutepna ka nang boleh baritus cerita. Panarajang maneh anu ngahantem kana tongong aing. Tete latanya pangaruh naon-naon ke di aing nang bule. Kakuatan panarajang maneh teu karasa neon-neon. Kakuatan panarajang maneh kudu anu leuwih hebat nang bule. Tenang si Arca Manik. Panarajang aing tadi mah memang acan dinyakeun anjir. Eta mah marupikeun ya wungkul panginten eta mah tanda janten. Hayang panarajang leuwih hebat mah engke ku aing dicumponan. Anu penting eta mah DP heula lah. Anu penting dua senjata maneh keuna naon dipake narajang. Ari sakirana teu bisa keuna kana sasaran mah anjir. Mending kana meungeus we kerisna dipake. Dan teh dipais gobangna digarang. Keuna naon senjata gitu patut anjir digugubu ka berat-berat. Terus pake ngalawanan aing siapa tomak. Setan. Yang karehin. Urang ajar. Mane geus ngahina ka dua senjata aing sana boleh. Sagedeung deui maneh bakal bisa ngarasakeun kakuatan kasakten anu aya dina ieu dua senjata aing sia. Maneh bakal kawalahan sareng bule. Dasar jawara goblok maneh masya si Pramuka. Rek kumaha aing bisa kawalahan anu pugu mah maneh we nu kabeunangan ku panarajang aing. Ngabacota make uteuk atuh sale make bujur anjir. Asok sia maju teh Pramanik bentok lila-lila jeung aing mah sia. Aing memang bakal maju di narajang sia. Dadahnya nang boleh. Hiya.
Lacung Nyai Paramanik maju dina rajang. Kacepetan gerak jeung kakuatan panarajana leuwih dironjakeun. Senjata keris jeung gobangna ngarah kana anggota badan lawan. Tapi kangarana nang boleh ngagunakeun ilmu pangenteng badana, sabetan senjata keris jeung gobang taya nu bisa kenakan anggota badan lawan. Sabab jering nang boleh jadi lingas teu beda ti kalangkang we. Kacepetan gerak nang boleh teu bisa diimbangan ku anu lawan. Sok hiuk. Trilapos. Sok hiuk. Sulat. Plos. 2 kali panarajang anu patutur-tutur. Saukurkeun ka tempat kosong. Nang boleh harita geus aya di belah katuhun badan lawan. Samemeh nuju lawan bisa nebak kana tindakan nu bakal dilakukeun ku nang bule, harita dina kacepetan gerak anu meh teu katuturkeun ku pananyo lawan. Harita sapasang leungeun nang bule pilihkeun nipankeun panarajangna kana anggota badan lawan. Sabsu tebak menang deui aing anjing. Anjing. Menang deui anjing. Nyai Paramanik ngageronahan ka nyeri tapi saukur ngaranju kaget bari barengan jeung seuri. Nang boleh ngagajeng luncat ka tukang terus mancukeun tangtunganana bari kerung liwe. Sabab panarajangna anu ngahandem kana anggota badan lawan bangun anu teu karasa naon-naon ku dilawan. Manungan ku maneh nang bule. Kakuatan palajang maneh anu kena kana anggota badan aing taya pangaruh naon-naon ke diri aing mah anjir. Nganu hati kakuatan palajang maneh digunakeun nang bule. Masih geneh aya kakuatan palajang anu leuwih hemat dan nu bieu mah naon-naon geuningan. Nang bule sanajan ngarasa kaget harita teu. Nyat lon teh pikeun maneh. Pikeun nutupan ka kagetna. Harita nang boleh nyarita di Bandung Seri. Kakuatan palajang aing nu leuwih hebat mah anjir. Memang acan digunakeun Sapramanik. Sabab mun ku aing digunakeun babatok maneh bakal coplok sia. Malah bisa wae beungeut maneh pindah kana bujur. Hayang ngarasaan sairung pindah kana tuur ha? Ngondong saukur ngumbar caritaan maneh nang bule. Mupikeun kakuatan jeung kamampuan maneh mun heueuh incuna Sirawi. Sageuleuh deui talaga maneh bakal kakuras nang bule. Nu saterusna maneh geus moal mampu nyingkahan deui panarajang 2 senjata aing deuleu. Ngabangus mah gampang anjir. Make jung kakuras tenaga segala rupa. Mun kitu nguras sepiteng teh sia mah begung. Tepikeun ka ayeuna aing masih kene teka nongon teka tangani geuningan ieu. Paramanik meungeus lah maju deui nalajang aing hayang ngasaan kabeunangan ku sabetan senjata maneh si aing. Bisi pae melotot aing anjir. Nu matak anu balik maneh nalajangna tong ngapeureum anjir. Nyaga aing bebenyetkeun da sudi aing heuri-heuri we aing mah hayang serius we anjir. Setan alas. Jangan ngehead. Maneh geus teu sabar hayang geula modal nang bule. Urang teruskeun saya geus hayang buru-buru modal mah talungna urang teruskeun sia. Hayya. Nyai Paramanik jelmaan siluman pajul sarongsong maju dina rajang. Panarajangna jadi leuwih garang jeung bayangan. Nang boleh ngagunakeun deui ilmu pangenteng badana pikeun nyingkahan panarajang lawan. Tapi nang boleh jadi ngaranjuk kaget sabab kacepetan gerakanana jadi ngurangan. Ngajadikeun 2 senjata lawan meh be aya nu kena kana anggota badana. Tapi nang boleh masih kene sempat ngagajeng luncat ka tukang. Tapi keburung baju dina lebah dadana soe ku sabetan gubang lawan. Saukyuk. Nang boleh anu ngagajeng luncat ka tukang harita langsung mancukeun tangtunganana.
Ye Pramanik mancu dina tangtunganana bari marhatikeun nuju lawan. Harita nyarita di baru jeung seri bangun anu ngarasa suka hatena. Maju maneh dina lembah dana soek sanang boleh. Sabatan senjata gobang aing lang boleh. Anu geus keuna sia. Masih kene untung masih bisa kene lolos. Ini teh rasa ku maneh sia. So. Geus gerak. Tamun geus gerak ngurangan saterusna bakal disusul ku palajang maneh. Engke bakal ngurangan kekuatanana. Eta kanyata nu moal bisa disingkan ku maneh nang boleh. Maneh moal bisa menang tarung ngalawanan aing. Percaya ka aing sanang boleh? Nang boleh. Dina kayan bari ngomong kagetna masih tetap bisa nyarita bari jeung serikeun nuju lawan. Kakarek bagug nyebetkeun gobang saukur sakitu. Bisa nyuekeun baju bungkul maneh mah. Maneh geus agul goblok. Dasar jawara wanita si belakok. Maneh mah belagog sapramanik teu ngarti kana kaaya nu jadi lawan anjir. Aing mah ngahaja hayang nyaho we ka segetan senjata gobang maneh. Ari pek ngan saukur bisa nyuekeun baju lebah dada aing bungkul geuningannya. Naon anjir senjata kitu patut unggulna. Cek aing mah geus ka tukang loakeun anjir. Goblok panajang kawas kitu patut. Eueuh gunana keur aing mah Pramanik. Pramanik. Maneh masih kene ngalasa percaya diri bakal mampu ngimbangan kekuatan jeung kemampuan aing nang boleh. Kekuatan kasaken dua senjata digunakeun ku aing ieu keulis jeung terus mimiti mangaruhan kana kecepatan gerak jeung kekuatan panarajang. Anu akhirna maneh bakal kakuras tanaga. Saterusna moal mampu jeung kahan panarajang lawan. Maneh memang dina penting ieu kudu modal lang bule. Ieu mah sangeunahna ieu nya capekna si goblok teh. Ceuk aing ge hasok gancang buktikeun eta caitan maneh teh sia Arcamanik. Ari heueuh mah maneh begug modaran aing. Rek begug modaran aing kumaha dua senjata maneh ge teu beunang-beunang. Geuningan teu bisa ngababat anggota badan aing anjir. Ku aing bakal ngibuktikeun sanang boleh. Heueuh hasok tong ngabacot wae sok blog. Aing mampu ngabinasakeun maneh. Sok. Dana sia panajang aing. Heya. Cuelat. Jilim Pramanik cuceratan muter ngulingan tangtungan badan lawan bari naraja ngagunakeun senjata keris jeung gobangna. Nu dilakukeun ku Nyi Pramanik dina waktu harita karep hayang nutup ruang gerakan lawan sangkan teu mereka sempetan pikeun nyingkahan panarajang jeung ngalakukeun panarajang balesan. Tapi nang boleh anu dadana meh be kebenangan ku sabetan kubang lawan dina lebah dadana jadi lebih hati-hati waktu dua senjata lawan datang arah kana badan nang boleh. Nang boleh luncat ngalayang kaluhur ngalepaskeun diri tina rangsekan di lawan. Saterusna nang boleh ngajuralikeun badana sababaraha cumpalik saterusna jeureumna ngacuelat ka lebah kencaeun badan lawan. Sok hiup wuslung kalayang sulali nang boleh anu geus aya di belah kencaeun badan lawan harita langsung ngalakukeun panarajang balesan. Nyai Pramanik geus teu sempet cingkahan panarajang lawan. Gerakan nang boleh anu di luar dugaan. Sapasang leungeun nang boleh pilih genti keuna ngahantem kana anggota badan lawan sok jeblok ke aing
benang deui aing benang deui aing benang deui ulang ajar Nyai Pramanik saukur ngagero kaget beri Seri sedang genang boleh luncat ke tukang sababalengkah terus masuk kentang tunganana nang boleh kerung liwe sababan rajang anu kena kana anggota badan lawan taya pangaruh naon-naon padahal dinanibankeun panarajangna nang boleh ngagunakeun 3/4 bagian kekuatan tenaga lapisanana Nyai Pramanik mancuh dina tangtunganana musirkeun panetepna kanu je lawan bae nyarita di barunjeung seuri bangun anu ngumbar kasuka hatena. Dua kali kekuatan palajang maneh kena kana anggota badan aing lang boleh. Tapi ku maneh bisa kabandungan kekuatan palajang maneh taya pangaruh naon-naon ke diri aing mah anyir. Telecet-lecet ancan goblok. Hatina kekuatan palajang maneh teh weuh naon-naon nang boleh. Kumaha si laing masih keneh aya kekuatan panarajang leuwih hebat Nang boleh sok sanajan nambahan kakagetna tapi teu ngatarakeun maneh. Kitu nanti sabab memang geus boga tekad leuwih hade acal pinasa jeung tibatan kudu mikeun mustika tirta talaga warna anu rek dipake pikeun ngubaran Jaka Wanara anu jadi bapana. Nang boleh sagade diri pikeun ngagunakeun kekuatan taga lapisan sapinuhna. Mangsa nibalan deui panarajangna kanu je lawan. Nang boleh musirkeun panetepna ka Nyai Pramanik betus carita. Jadi maneh teh hayang merasakan kekuatan panajang aing anu paling hebat sia Patromak si keramik. Sarua jeung aing atuh aing ge hayang neuleuh jurus anu paling ampuh anu dipigablek ku ente. Mangsa maneh ngagunakeun jurus anu paling ampuh anu bisa kena kana anggota badan aing anjir. Tapi sigana mah tepikeun ka buluan oge ora jang-jangan. Maneh tetep mah bisa ngagunakeun eta dua senjata sangkan kena kana anggota badan aing anjir. Sabab maneh memang jawara wanita anu ngan saukur boga kekuatan daya tahan badan wungkul Pramanik sia. Urang ajar sia. Maneh sakitu geus sama balakali bisa ngasupkeun panajang tapi taya pangaruh ke diri aing sia. Masih kene nganggap enteng kana keampuhan dua senjata aing? Ko aing ayeuna bakal dibuktikan nang boleh. Bakal dibuktikan keampuhan dua senjata aing anu bakal maragakeun nyawa maneh sanang boleh. Alah, ieu maragakeun. Hasok buktikan koplok lain kalah ka ngabacot terus wae setiah kesel kaing oge anjir. Sabab aing ye hayang ngarasaan tatu anu parna kabeunangan kula senjata maneh. Sadua-dua digugubug anjir ai gunana eueuh naon-naon geuningan sia. Si keramik tiruk ke jantung aing. Sok sapakeun beheung aing ku gobang. Ai bagug mah setan alas kurang ajar. Maneh geus teu sabar hayang geula modal mun kitu mah salam boleh. Rasakeun kurang ajar. Hayya. Cuelat jirim Nyai Pramanik jojorelatan deui ngurilingan tangtungan badan lawan. Nang boleh ngerobah cara tarungna henteu kawas luncat ngalayang ka luhur tapi tetep teu ingkah di tempatna bari dina kayaan geus musirkeun kekuatan tenaga lapisan sapinuhna kana sapasang leungeunna
Waktu dua senjata datang ngarahkan anggota badan, harita Nang Bule ngalakukan gerakan di luar dugaan lawan. Bari ngagilikeun badana, harita sapasang leungeun Nang Bule meh bareng ngahantem kana siku kenca katu lawan. Ngajadikeun keris jeung gobang pada lepas tina sekelanana. Sok yuk. Meh bareng jeung lagragna dua senjata lawan. Harita sapasang leungeun Nang Bule ngahantem kana dada lawan, ngajadikeun Nyai Pramanik ngabangkieu munul ka tukang sababaraha lengkah. Sak sutepuk dada aing nyeri anjing. Dada aing nyeri. Nyai Pramanik kagerok kaget semua anu ngaceritan ka nyeri bari ngabangkieu munul ka tukang. Sedengkeun Nang Bule mancukeun tangtunganana. Sangeusna keris jeung kupang dua senjata lawan lepas tina sekelanana. Tetela kekuatan daya tahan badannya Pramanik bisa ditamus ku kekuatan panajang lawan. Nang Bule jadi ngarti. Nang Bule jadi ngarti kekuatan daya tahan badannya Pramanik lantaran pangaruh kekuatan kasaktena senjata keris jeung kupang nu digunakeun pikeun tarung. Sedengkeun Nyai Pramanik sok sanajan bisa mancukeun tangtunganana. Harita jadi kageteun sabab Nang Bule bangun anu nyahoeun kana kekuatan daya tahan badana lantaran pangaruh kekuatan kasakten dua senjatana. Bari ngahegak ngatu napasna jeung nyengir nahan ka nyeri harita Nyai Pramanik musirkeun perhatianana ka Nang Bule bari ngomong sorangan. Aduh, kayaknya anu meh teu bisa dipercaya. Si Nang Bule bisa nyahoeun kana sumber kekuatan daya tahan badan aing teh. Lantaran pengaruh kekuatan kasakten senjata keris jeung gobang nu digunakan ku aing. Naon balalajang nu dilakukeunana dina ngalepaskeun dua senjata tina cekelan leungeun aing. Aing jadi penasaran hayang nyaho ngagunakeun kekuatan gaib anu cacan digunakan ku aing. Nyai Pramanik jelmaan siluman bajul sarongsong harita nangtukeun sikepna pikeun neruskeun tarungna sabab masih keneh aya kekuatan gaib anu acan digunakeun. Nang Bule ningali anu dilawan can sagadiri pikeun neruskeun tarungna. Harita jadi yang serikeun jadi lawan. Ku aing geus kanyahoan ayeuna mah anjing. Kekuatan daya tahan badan maneh teh pangaruh kekuatan dua senjata maneh sia Pramanik. Dua senjata maneh geus leupas tina cekelan mah kabuktian maneh ngabangkieun ka tukang. Mangsa kebenangan ku panajang aing. Nyangeyeng lempag sadada teh. Malah kalas nyelinya. Cek aing tong wani-wani ngalawanan putus sirawing anjir. Putus sirawing dilawan sagoblok. Nyai Pramanik harita ngawangun pasangan bari nyarita. Maneh tong maka ngalasa geus menang angin Nang Bule. Kalung anu lumangsung tacan angeus. Aing masih kene mampu jeung sanggup pikeun neruskeun ieu talung sa Nang Bule. Sanajan aing geus nganggunakeun senjata, tapi sapasang leungeun aing masih kene bisa digunakeun pikeun ngabinasakeun nuju lawan sia. Cek aing ge montong maksakeun anjeun